Asa betah kieu nya di dieu. Mage mau balik kenaheun di dieu mah. Apa orang daftar haji we yuk, Mak? Haji aja dah mah antrina puluhan tahun. Teng keumuran, teng teu. Haji Puroda atuh na langsung ngangkat. Mahal Haji Puroda teh. Bari pisan lagi sabugo keluar. Matakan ari daftar Haji Puroda mah meuni di Kazanah we mah. Hargana ge kompetitif dan berpengalaman di soal Haji Puroda. Atau rek haji khusus mah antrina 5 sampai 7 tahun. Tah eta we atuh mama. Geus boga duitna. Geus boga mama dan nabung. Geus boga sabaraha nabung teh? Karek aya 12.500. Karena ponaon maneh? Iya, Mak, karena nempo BTS. Naon BTS teh? Ini boyband Korea, Mak. Oh, Karasep teh mah tinggal itu. Tah, urang mah bogoh kasih ya tah, kasih teh Hyung. percuma di bogohan. Lamun teu bisa dibogaan. Naon, Mak? Bang nelpon ke si Mangsur buru, maneh ngojek. Nama kayak sagala naik ojek, kan boga motor, Lin. Apa nyaho motor lagi tuh ngayuk-yuk teh hurung. Omean atuh. Omean ka mana? Ka rumah sakit. Nya ka bengkel atuh, Mak. Teh nyararaho emak mah. Da mama nyaho nangan seukur make. Ai motorna tara dirawat. Ulah rarai wae anu dirawat teh. Motor ge kudu. Nu penting mah ilapan we motor mah. Da teh cukup ku dielap atuh, Mak. Mesin lagi kudu diservis. Atuh eta beguk mama. Heuh pan aya ahlina atuh. Komo aya nama genah. Rek servis teh bisa booking heula lewat aplikasi. Tapi kasih naon? Daya auto, Mak. Khusus pengguna motor Honda anu aya di Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara jeung Gorontalo. Bahkan rek meuli motor oge bisa, Mak, di daya auto mah. Oh, karek apa emak mah? Apalna da karena gosip wae. Tah salain eta teh masih keneh loba, Mak, fitur-fitur lainna teh. Ning lekepnya fiturna bermanfaat pisan. Bermanfaat. Bermanfaat. Pokokna mah, Mak, ku daya auto mah pengguna motor Honda teh dibikin gampang. Tah lamun can boga aplikasina download heula, Mak. Make kode referral UCI 2024. Sangkan bisa menangkeun voucher servis 20.000. Wah, nya. Urang longok heulanya aplikasina. Download. Download. Heuh sok buru, booking langsung. Oke. Buru pok telepon ke hasil Mangsur. Titah kaja kitu ti emak. Ari emak, eta ku meuni keukeuh yang wajah si Mansur. Kasih Rosidin atuh lah nu deukeut. Ngah hayang ke si Mangsur. Naha? Kunaon maneh? Mending ngahuhulang gitu. Mikiran masa depan, Mak. Ting bakal kumaha. Makanya kalau udah pikiran masa depan mah. Yo, aja nama mana hirup sing bener. Diajar sing pinter, kabatur sing bager. Geus teu kudu hariwang. Mikiran masa depan kumaha. Tage ari hirupna geus bener, Mak. Kabatur sok bager. Ngan sakapeung masuk melang we kitu. Yang harapan masa depan. Teu kudu melang ieu. Da masa depan maneh mah kumaha geus dijamin. Dijamin bakal bagjalin, Mak. Dijamin bakal kolot. Ibu punten izin bertanya, Ibu orang mana ya? Saya mah orang tulus, tapi nggak pernah dapat yang serius. Baju lebaran we di pikiran. Terus Ari lebaran can puguh ka umuran. kabogoh we ngawaro. Terus aya di titah ku kolot lala lilil. Bodoh deh beki. Terus bodoh deh beki. Terus ari duit masih minta ke kolot. Gengsi we gede. Terus ari hirup kagak bleg. Kurang paripu-ripu hirup ya.
Ayo. Urang ngelanya. Sok. Urang mah yatim. Urang yatim piatu. Ari maneh? Urang mah boga bapak. Ngenting bapak nasaha. Karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Bapana minta duit atuh. Nikah wasin-wasin acan di imah teh. Tah, bogoh teh boga duit. Sungut ge harase mah yang udud. Ngarokok weh hayo. Mah yang jajan mah. Jajan. Geus puguh papa mana kita mere duit. Mang jajan. Belinya kayak itu. Jajan. Beungar ke tukang warung maneh mah. Ingat. Jang. Pamelikan rokok ji. Rokok. Kayak pamulangan aja maneh. Kok hayang jajan, Din? Oh, Buka duit di mana Maya bisa jajan? Di mana? Imah ditameli rokok ku bapak. Saha nu nitah meuli rokok? Boga duit di mana? Oh, iya mah budak rek diajar ngarokok mah. Pada gongting saletik-letik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus di mana, Mak? Os nggak baso. Mak mah hari urang dahar jeung kurupuk, hari mah baso. Kita sama ke daang jeung kerupuk. Atuh daunna naon? Ayana naon mah sieun. Atuh mah ih hayang baso. Ah rahasia mah omongna. Udah tuh mah ih hayang baso. Oh hayang atuh urang baso deui. Ganti heula bajunya. Juga atuh ganti heula. Oh, si Mate ngebaso di baso gejrot. Dari namanya aja udah kebayang banget duh, bakal seenak apa. Jadi penasaran, pengen cepet-cepet cobain. Dua, dari visualnya aja sudah menggoda. Sikat. Kali ini aku sama Mama order sekaligus 2 menu bakso. Yaitu bakso urat dan juga bakso daging. Nah, ini nih si bakso gejrotnya itu. Pas digigit di mulut, bener-bener gak gejrot. Isiannya juga full daging, guys. Copot. Bakso uratnya juga tidak kalah enak. Uratnya juga tidak kaling-kaling, guys. Nanti sangat menggoyang lidah dah pokoknya mah. Lupa, di setiap porsi kita akan mendapatkan topping jando, guys. Buat bakso gejrot menjadi semakin istimewa. Emak aja sampai ngalimed. Apalagi kalau ditambah juga dengan tulang iganya. Mantep. Selain harganya yang sangat terjangkau, Ya juga nyaman terutama banget. di lesehan dan juga di bagian rooftop. Di sana kita akan menikmati hidangan bakso dengan view pemandangan Gunung Gede. Tuh, mantep banget kan? Ih, tunggu apa lagi, yuk nyobain bakso gejrot yang beralamat di Jalan Raya Cimacan, Palasari, Cipanas. Lain hari masa kita tugas ngabaso ge, natalan ngabaso deui. Rek 10 kali oge baso ieu mah melenang. Wah, euy. Da ngeunah atuh. Leunang keneh teu boga duit.